Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kami dari jeung dewek ya. Dewek teh aya di desa Sukaman ieu teh ngahibur. Eta ngahibur bapak ade ieu teh kepala kanca ngaraga sunatan eta ikan gurame dan sunatan jam. Wah, nogon ikan gurame itu kemana bapaknya? Ini tuh. Semua lagi lah. Dewekku. Ada juragan Abimanyu Abimanyu mudah. Sasa jingga kadi sasa jingga kurang ngobrol jeung kaula sasa jingga. Ngobrol jeung abdi ngobrol naon sasa jingga kumaha kalau hayang belum gurame aya kene. Waduh, aya oge gan huluna mungkul. Bae huluna mungkul da dewek oge. Agan beuki huluna nya beuki atuh huluna ge lumayan kepala kucing. Oh kitu nya gan. Nya. Ari bapa maneh mana sajingga tepan pu bapa mah nuju masak heula saseuna mah. Masak naon? Eta masak kulit bonteng. Kebenaran atuh dapar yang sama tarasingna teh cepot. Ya hayu tuh geuneuh. Urang tuang. Kemar biji. Kemar modal. Yang aduh. Ya watenya eta ya teh no ke beres nyambel ya teh nyambel instalasi jeung bonteng oge jengkol aya tah sangunna mah sangu beureum menang pamere teh sangu beureumna di Kang Ade elektronik jadi jang aduh samana si cepotnya pot orang dahar ya cepot jeung bapak. Aduh. Ini dah tuh Pak. Dah yang jempol mah. Kamu dia terima lokasi nih sama tarasi ngena dah teh. Aduh. Makanin pah yang udud mah aya abdi teh. Hayang kok jeut ya Jang. Ya dupa kumaha. Mulai atuh hayang ujud mah Jang. Pemberikan bapak goblok si wanita kadewek atuh. Kemana we Jang? Alim sin. Nah sakawarung make shit naon. Jeung bapak jeung popotongan Pak aduh. We popotong gabi ke nyeri. Da sia mah da boga kabogona kitu da. Da awet maga awewe manes mah teu payu oge duh. Naon cenah lu? Kabogoh kitu naon nya? Naon wa semar kabogoh kitu naon dah. Iya naon. Iya sia jengga kabogohna teh gonta-ganti anu kahiji loba kabogohna teh ngan sabar hiji kitu aya we 10 anu kahiji gan nyaeta Nyi Asih kadua Nyi Acih kedua si mamah tukang gula kopat iis. Waduh menyelaba-laba tingkah bogoh na aduh abi teh kahula oge dewek papai bieu atuh ieu payu oge jeung payu deui pakieu oge kabogohna loba di tah ge mah make kebog kami taripuh teuing jeung
kuma panitia saja kene kubom tujuh. Aduh, joget ya Dewi tuh. Asik. Iya. Mantap, 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 ayo, hehehe, mantap pisan Dewi joget kekesangan dia, aduh, Allah, kamu lama isi dewala, ramai ta joget deh, hanya kawis dewala na itu tuh, mata tuh harapnya kudu ayah itu kau dewala na jang, tak kami tiap abani tas dia kini ke tuh harapnya dewala. Mereka kami membodornya, aduh, alah, penyangka si Cepote akan semat bisa joget na uas si Cepote joget na melincah gitu tadi tuh ya budak kritik sah hanya ngarana, aduh, sama tua setuh. Sama budak tua sama kemana uas semua dia tadi ayat ya kita teh atau si Cepote kawin untuk dia aja joget teh misalkan bisa nih Cepote nggak dongeng bisa gitu bisa gitunya kan uas semua ya tak ajan upami mabe kau sama joget diajak ke si Cepote nggak bisa cepongan bisa gitunya ya gitu tah tapi nama sakit we nya cara wayang golek teh ya mah itu kudu latihan we ya tutup we ku atuh yang topena sakit heula nya acara wayang golek ti uasa para kanca ti grup sagala butuh nu jelema mah eta ngawangkong we antara Abdi Mayu Cepot jeung Dewek eta Semar itu tutup lawang si kotaka jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mang Jajat Capala Kanca so kayak